ampun aina usaha mah mahiti poe keneh usaha mah angger we aina jeung duit mah letot ampun pengen aina resek jeung duit teh meuni alapatan musuh kadang aya kadang eueuh usaha di haji atuh bubujang itu mun set jeung kumaha rese aina mangre kasbon oge ngan eueuh we udah mana penting aing haji koretna pasna teu katempo moreun kamari duit wah nambur oge duitna angger ka anak buah mah kan eueuh we terus bingung-bingung teh ieu ondanganeun podcast maju bakri brek dewe ieu ondanganeun ampun teh ieu ondanganeun aing asal geus maju ondanganeun kieu ieu itu mangkat pan era jeung aneh teh heuh deh jeung nutu ondangan teh sok aprok aing era mun kos bener cepot berem iya naon sih ieu boboan endog dinosaurus ya. Segi bodas ieu. Narapa sih ieu? Pepoyaman haji gitu ieu. Ieu paurna endog dinosaurus ya. Gajah coba purak naon sih ieu? Aduh, mumpung aya ieu dah waktu lowong ya. Geus lila ieu tara nempo proyek ieu, tara dicek-cek ya. Geus 2 minggu ya. Alhamdulillah ya waktu lowong ya. Koream doang aing serangan teh. Kontra kontrol serangan teh Koream ya. Sayang kira-kira. Oh, si Imron ku aing diajakan ya. Di mana ada si Imron ya? Ada yang emang jeung haji geus teu digawe ieu perek. Motor di si Imron. Anu gua blek duit wae kos ngumpul wae. Digawe segala perek. Wah, wah sampel cuman aya di mananya. Sampel lah ya, mumpung isukeun ieu. Duh, aya ya tibang jeung meuli bako nama Imron. Saya tadi pamulangan. Aduh, kayak anu poh ieu teh. Ya heueuh nya ieu anggarannya geus hadi saeutik ieu proyek geus pertengahan. Teleponna bos pusat ieu. Halo. Di mana ieu Pak Bos Pusat ah? Jadi jauh wae pimpinan pusat. Lain ieu. Butuh modal kene ieu bos ieu. Anggus di mana pan jauh kene ka pertengahan itu proyek teh. Oh, paling saeutik deui, Bos. Paling ge 3 miliar deui lah. Oh, pugu eueuh urang ieu jeung nalangana deh. Dipake heula kamari teh. Mun bisa kirim heula atuh. Layeuna atuh burit. Diburu-buru soalna ieu bekona keur geus maju deui wae, geus maju bekona. Oh, dek ngalembur cenah, di ka peuting. Ayo nya bosnya ditunggunya. Oh, ulah henteu. Ayo. Salam. Aduh, adena ieu bos daekeun ieu. Sadalila oke emang si candi penta deui. Duh, aya mah si Imronnya. Masih Imron lagi ah. Ron. Buset. Gua blok Mas Imron kan jauh we nama. Lu make motor. Ieu rai juga proyek teh dah. Buset. Ayo ikut ah, ulah lancarin cewek ieu proyek gede ieu. Proyek 5 miliar mah leuwih. Ulah lancarin cewek ke mah siap poin diganti ke mah masuk ya. Anak meuli Alphard. Bisa angsa proyek ieu. Ayo ah, pokok-pokokan.
ganjel-ganjelan beuteung we teh sugana ngeunah ieu yeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buset, bangunna mah hipu ieu. Hoi, deuh. Aya we milik mah. Di mana we milik mah? Ternyata harus aduh. Aduh, ieu ya mencintai alam teh ya. Alam ge mere rezeki ka urang ye. Buset kutelah satu tadi mampuk. Buset deh. Buah naon sih teh? Penasaran dak. Buset. Bodas jerona mah euy. Wah, bangunna mah ngeunah ye. Oh, ieu mah disebut melon sugan kos ieu mah ye. Anu mikeun molen melon. Heuy, ampun yo, sedep ieu jigana teh. Nah. Mana sugan melon ieu mah heueuh ieu. Ron. Makanya si eta modar atuh. Buset. Heuy dah. Sia Kim. Ye, Itu buah melon lain sih. pelonaan kundur eta mah kudu diseupan. Kok ieu kundur kudu disopan? Oh, atuh eta mah. Buset, sugan Goblok sia mah. melon. Begitu dilebokan. Heuy, doh. Buset. Mereka mana sih ya? Ih, gua ini kontrol proyek aing sorangan hoream. Buset, maksudnya sih boga proyek. Ye, ya mah kadang emang kan geus berjalan sebulan. Buset, proyek berapa miliar? 1 triliun, Ron. Ih, sia mah. Buset, 1 triliun duit kabeh eta Kim. Lain Bron, campur ondanganeun kuat buag bigurang. Hoi, duh. Wain dalilaan masa nama dikatuhu yo. Biasanya si kanin mah diskencak, wain itu dikatuhu yo. Jadi bener ente. Usah tong omong ayo urang ilu. Hah? Buru aing nganter. Bener di ke proyek? Oh, urang ngontrol ibu. Buset. Hoi, duh. Siap bos. Kayaknya Sarkim jadi bos proyek anu mah. Hoi. Oke bos, saya ikut. Nan. Mana si Imron teh goblok teh aing. Pake asup gawe teh kamari saminggu eueuh. Ayeuna geus eueuh deui wae goblok suganan. Tiba-tiba ditanggeun kamari ku aing. Ibang aya urut we doang kundur bukan kundur meureun kundur aing beak. Mana si Imron teh nya? Ran. Mana we atuh. Kuring nguruk-nguruk meureun heula. Ieu doang meureun sorangan wae ya. Rampun usaha teh. Larese. Tukang guru. Ya, jajak usahana teh ku layat-layat wae ah. Hoi, duh. Naik ini Suprapit, bos. Iya, berapit dulu. Katanya bos kok naik ini. Kayak kaharep nama Alpar ah. Oh, Alphard mobil teh. Oh, mobilan budak. Hoi, sudah teh pergi nyemprot. Mareuman. Hoi. Launa tuh, bos. Bro, Ya, bos. ada waktu dong. Panjang nih barangnya tuh. Ayo, bos. Ir. Nampa si Imron tak? Oh, anu tadi teh asukan masuk Rapid di Sarkim. Yuk si Sarkim. Dan harus nempo beko naon cenah. Set, aing goblok-goblok. Teuing pagawean Kenceng wae da ngenan. Kalau tapi kawan nempo beko. Oh, nempo beko cenah, Ji. Nun bir, reang ku aing geun. Oh, ayo, ieu keur kulik keneh yo. Terus guli mah ulah dieureunnan. Modar si Imron teh aya terus Ji. Obrek terus si Imron yang ge. Eta mah geus. Sarkim, hanteman. Nah itu, bebaskeun beko lah. Kuman wae, ayo. Kulik Ji.
Dia lain Kim. Proyek Iya, oh iya, mana ya? Oi, kalau mau beko, oi. Proyek panggedena. Biasa make beko, iya. Biasa ini marah. Biasa apa yang jalan saja ya? Buset. Itu kan itu tuh kan itu tuh. Nah, kita tekan itu, oh, didorong dia terus. Oh, dorong tadi itu. Oh, enggak, nang pulang yuk, pasti ya, beko. Buset, kok pakai? Opat deui ke itu kan kali itu mana sih kamu? Ini mah kali itu. Kan ini mandorna tumin. Kumin, sebentar ayo. Hoi, agak ngeri ini mandor tumin sih ya. Mana? Tuh, tuh di mana tuh kecil itu? Buat yang mau dikumpulin. Tuh, Ayo kan, jauh wae itu. Pimpinan kita tinggal dia di jauh wae. Udah, Mek. Ada lah. hai dah. Buset. Ya iya ki mandorna. Bos. Hoi, dah. Mandorna tumin. Hoi, dah. Kuma pembukuan. Di kuma yo proyek kita bulan yuk karakter yuk. Berapa persen yuk? Sekarang 0,16%, Bos. Bener tuh, data Andi tuh. Bener tuh. Tapi doang jualan tuh kayak solarnya bener kan. Minyak. Buset, solar boros amat ini. Alat lu atau kirim solar 1 liter, Bos. Emang ada mana? Oh, oke sih. Gus, yo kurang yo lambat yo min yo. Itu kan turun deh alat genep malah. Turun gede. Turun alat berat cenah. Alat berat. Aon sih anya. Malah alat berat. Awan itu berat. Itu udah berat. Cuma yang alat berat naon aing. Alat berat teh beko doser. Oh, iya. Namun hampang kapung. Kim, saya salah saya milih mandor nu pas dia aing. Kamu menurut awak deh. Iya naik bulan. Oh, bet aing. Mandor aing setelana buset aing kos kieu si Kim. Mainan halus. Hai, dong. Jam terbang halus. Oh, bener berarti ngalah jam terbang. Nah, jam terbang. Ini udah kemarin malu udah dia. Bugo. Oh, batur ka dia. Mainan lumayan jeung ganjel-ganjel beko atuh. Tuh, gue. Bener apa ya urus kenalan ke proyek? Pokoknya mah gitu. Pokoknya mah ya solar ke tambah. Kapan dari kede ke sore. Berarti kayak isukan kemarin arba turun deh genap. Allah tuh bang 3 liter. Dulu 1 liter hiji. Bener lah, Bos. Ini bingung ya proyek sakit ini yang jaga naon sih. Ini cuma diberi catatan ya doang. Itu naon. Emang saya cari men. Jeung kandang moa. Jeung kandang puyuh, pan aing geus ngomong wae itu bareto. Buset, Kim. Kandang puyuh siapa terkira-kira atuh nyieuna ya. Heuh, deh ampun aing. Bongbong jadi bos, kandang puyuh ge kuat make doser jeung beko. Heuh, deh mandor tumin. Wah, Yo, anjing gitu tuh mandor besar sih. Waduh, apa? hah? Waduh naik. Buset barang jadi mandor galak gitu Salah. aing. Bener, Bos. Pasti ada bikin kandang pun kira-kira atuh. Boleh Arab. Jadi engke kieu men. Di kandang puyuh sakieu regana ya. Dijieun salapan ya lantai. Soalnya ke bakal jadi kandang pusat. Oh, di dia. Oh, Bos hotel. Hotel meureunna. Kandang pusat na ieu genep kopi nu kieu. Yes, masuk penjara. Oh, tenang. Di bang Iya, Kim. Saya percaya emang ada mandor bos dia. Itu pihak kesorangan aja, Ra. Maria. Oh, kok percaya? Ada pantauan kita tuh. Di mana bos? Motor udah ke sono nih. Kemana? Ke sono. Oh, jadi kontrol. Oh, ayo. Ayo siapa pemilu ya? Bari info beko ya. Ya. Kan ulang ini. Mana besar gimana? Percaya itu percaya. Setiap itu kan miliaran. Ini kan ini sakit. Sudah langsung nabrak ya tanah. Mau gitu apa pakaian konspirasi? Bro, saya ngideng air ya, yuk. Kontrolnya sekolah. Guru. Nah, men. Jadi mau dorong tadi itu, men. Oh. Nah, tapi anu di tengah ta atur jorong itu. Nah, jadi kayak maling dia tadi. Oh, ayo, Ya.
buset. Dorong-dorong. Aduh bener atuh aing ah. Kumaha sih ieu aing ah, bos teh? Bos jadi kerjaan wae. No bos mah no mandor naon wajas aing ah. Duh, aing hayang aja mana saha atuh. Kumaha tadi ieu bos? No ieu bos. Namun bisa ya Min, ulah kapten Min. Di luhuran ini ya. Oke, di luhuran. Di luhuran ya. Aduh. Itu alat cicing ini Min. Latihan Lah. Aduh. Woi, dia kadang. Mahal tinggi laalat gini. Latihan renggang eta mah berebut. Aduh. Tempoholan atuh boh. Tempoholan Min. Aduh ulah. Ulah bacicing ya aduh. Gila atuh. Labu buru di dieu hujan nih mau beri di nya mah. Yo, Ka warung heula nu atuh lah. warung lah. Ayo. Nah, Min, kahayang aing beko pindahkeun ke beladi itu, Min. Heeh. Danya, jadi kayak dosar, didorongkan tembus ngidul. Oh, ngidul mah Gitu, terus dorong, soalnya eta setengah kurang tak. Oh, Lu nyamur lagi dorong-dorong mah burin bron. Wah, lagi rata mah. Ieu mah bos teh kumaha meureun Yeay. bener nah. Ribut ribut ieu teh cenah luhur ya kurang ya. Oh. 14 meter deh kalau luhur. Set. Dengan jadi di laluhur ke pemborong teh. Oh, bener-bener. Pemborong penonton, Bos. Pemborong Borong jeung penontonnya hari ini meureun. Nah, hiji. Pemborong puyuh min. Tuh min aing barang jin teh kumaha sih? Ya, kurang lega ya Min ya. Genep hektar deh ke beladi itu. Mau nambahan deui. Nambahannya soalnya ke alat-alatan sore ke itu kan genep turun. Hari itu mah tanah haji, goblok. Tanah haji. Ya, mah bener iya. Terus beri di tanah haji mah. Ayo ukuran. Ayo, Ya, Min. Namun ukuran mah sikat teh. Sikat mah haji. Iya, haji mah. Beres ya poin bukan kotakan anu Bukan haji, ini mah kelas handap haji mah, Min. Kayaknya Proyek berapa ini teh? Proyek berapa? Proyek 1T alias Trium. Oh, disingkat. Disingkat. Aduh. Pokoknya sih per minggu bagian sia Oh, genep juta bagian sia. asik bos. Iya, Itu minang geus diomongkeun deui. set mana bagus duit kabeh. Aing mah sistem dicatut aing mah. Satahun 3 miliar ieu maneh na setahun. Duit kabeh lain apa? Lain. Sempurna apa? Campur lato-lato. Ampun Allah. Ayo, pulang ke Lebak. Mana-mana. Ayo, tepung cek lah. Tadi tuh ka totowa. Ayo. Ayo tuh.